Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin karramallahu wajhahu. Sareng katampi cariosan ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Annahu bahwasanya nyana Sayyidina Ali qala eta parantos nyarios. Saur Sayyidina Ali kuntu jalisan pernah hiji waktos kaula calik ma'an nabiyyi alaihi salatu wassalam sasarengan sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin dina hiji riungan atanapi dina hiji kumpulan minas sahabati radhiyallahu anhum di sebagian para sahabat radhiyallahu anhum. Sawaktu Sayyidina Ali sareng Kanjeng Nabi berikut para sahabat nuju ngariung bae tiba-tiba ata dongkap saha rajulun hiji pameget minal badiyati di sebuah dusun desa atau nabi orang Baduy Arab pedalaman. Faqala kemudian nyarios eta pameget anu dongkap di daerah Baduy teh, alaikassalamu ya Rasulullah. Alaikassalam, salam sejahtera eta tetep pikeun salira naon kasalamatan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum ya jami'al julusi, sareng mudah-mudahan kasalamatan pikeun araranjeun wahai jalma-jalma anu nuju kararumpul di ieu majelis. Summa qala kemudian eta pameget ti Baduy teh nyarios, i'lamu wahai para sahabat uningakeun ku araranjeun annallaha ta'ala sanyana Allah subhanahu wa ta'ala qad farada sungguh Allah teh parantos ngawajibkeun parantos mardukeun alaina ka urang sadayana khamsas shalawatin pikeun ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Wa qad betulina bid dunya sareng sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji mencoba ka urang kabehan ku urusan dunia. Wa ahwaliha sareng Allah oge telah menguji ka urang kabehan ku berbagai karipuh atawa kasusah jeung sagala rupa we anu terjadi di alam dunia. Aya nu diuji ku loba dunia, loba harta. Aya oge anu diuji ku berbagai kasusahan dunia. Pawahabtika ya Rasulullah, maka demi hak salira wahai Rasulullah, demi kebenaran salira ya Rasulullah, manusalli rakaatan wahidatan kaula teu bisa ngalaksanakeun salat sarakaat oge illa kecuali wa asghaluha salat abdi teh dibarengan ku berbagai kesibukan-kesibukan dunia dakhilatun anu asup kana pikiran abdi, anu asup kana hate abdi fiha dina waktu ngalaksanakeun salat. Fa kaifa yataqabbaluha Allah, maka arek kumaha Allah narima kana salat abdi. Wahia mukhtalitatun bi asghalid dunya, sedengkeun ari salat abdi teh bercampur dengan kesibukan-kesibukan dunia. Ieu teh pan keluhan urang kabehan. Urang can bisa ninggalkeun dunia ketika urang keur salat. Padahal urang salat teh geus dilatih puluhan tahun. Anu 40 tahun umurna geus sekian puluh kali salat dilatih supaya bener-bener inget ka Allah dina jero salat teh.
tapi kan susah kenyataan. Beki dia teh justru asa beki sibuk salat teh ke urusan dunia, lain beki inget ka Allah ieu. Komo semakin dekat ke usum lebaran mah ieu teh salat teh geus beki hese we di bawah husukna teh. Keur tarawih masih kene sempet mikir, ya Allah kira-kira tahun ayeuna ini mereka THR moal ka abdinya. Masih kene sempet mikiran THR keur di jero salat tarawih. Ya Allah ya Rabb, eta pan salat seher mana kitu teh. Atuh komo salat nu ngadengikeun mah moal jauh beda jeung kuring. Makana ieu curhatlah orang Baduy teh ya Rasulullah. Allah teh geus marentahkeun salat ka abdi 5 waktu, tapi dibarengan jeung ujian dunia, dibarengan jeung kasusah dunia, dibarengan jeung kesibukan dunia, sehingga kaula teu bisa salat sarakaat oge tanpa dibarengi dengan kesibukan dunia. Maka rek kumaha kira-kira Allah narima apa moal kana salat abdi ya Rasulullah? Ieu penceritaan urang kabeh di tengah peuting. Bari cerik teh urang, ya Allah kira-kira salat abdi diterima apa moal? Sedangkan salat abdi masih keneh bercampur aduk jeung urusan dunia. Di jero salat abdi masih keneh ragu isukan apa menang dahar atawa moal. Padahal abdi teh keur nyembah ka Allah anu maha ngarizkian. Masya Allah. Di jero salat urang mah masih keneh sempet ngomongkeun batur dina jero hate. Si eta mah gigireun urang kitu amatnya. Kelekna bau amat. Coba eta urang pan keur salat masih keneh mikiran kelek batur. Ya Allah, ya Rabb. Komo ninggang gigireun urang make sampingna anyar atau make kokona anyar atau gamisna anyar. Ya Allah, jelema eta mah gamisna geus anyar deui, menang nyolong di mana nya. Jore we ka batu teh pikiran. Ieu pan salatna sim kuring ieu. Beuh. Ai salat hadirin mah atuh. Terah kuda itu sarua jeung sim kuring. Faqala Aliyun karramallahu wajhahu, maka nyarios Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hadhihi salatul la yaqbaluha Allahu ta'ala. Atuh salat anu kieu mah moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Moal mungkin Allah menerima salat anu dibarengan jeung urusan dunia, anu dibarengan jeung ngalamun ka ditu ka dieu, moal mungkin diterima ku Allah ge. Wala yanduru ilaiha, jeung Allah ge moal rek memperhatikeun kana salat anjeun, moal dianggap salat anjeun ku Allah ge moal. Masyaallah. Ieu pan urang sieun ieu. Lamun heug salat urang teh dianggap ku Allah, ya Allah, rugi amat kacape-cape salat urang. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios, wahal takdiru ya Aliyu, wahai Ali, naha anjeun mampu antus salliya rakaataini, ngalaksanakeun salat 2 rakaat weh, khalisan bari ikhlas murni bersih lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, min kulli hamin, tegasna bersih tanpa memikirkan setiap kesusahan hidup, wasyuklin jeung kesibukan urusan dunia, wawaswasatin jeung bersih tina godaan-godaan. Mampu panteu kira-kirana wahai Ali anjeun ngalaksanakeun salat seperti kitu. Wa ana u'tika, upami anjeun mampu ngalaksanakeun salat anu bener-bener khalisan lillahi ta'ala, u'tika burdati syamiyati, kaula bakal memberikan hadiah ka anjeun berupa burdah atau napi selimut anu di negeri Syam. Faqala, kemudian nyarios saha Aliyun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana aqdiru ala dzalika ya Rasulullah, abdi siap, abdi mampu ngalaksanakeun salat murni lillahi ta'ala, moal memikirkan naon ge. Faqama Aliyun, kemudian ngadeglah Sayyidina Ali min baini sahabati, di antara para sahabat-sahabat anu lain,
wa asbaqal wudu'a kemudian Sayyidina Ali nyampurnakeun wuduna wa qama lis-sholati kemudian beres wudu terus Sayyidina Ali ngalaksanakeun salat wa nawa lillahi ta'ala khalisan biqalbihi kemudian seperti biasa be orang salat Kanjeng Nabi Sayyidina Ali niat lillahi ta'ala murni karena Allah ta'ala dina hatena wa raka'atal ula kemudian Sayyidina Ali ngalaksanakeun rakaat anu kahiji summa dakhala fis saniyati terus Sayyidina Ali masuk kana rakaat anu kadua dina salatna falamma raka'a maka tatkala Sayyidina Ali beres ngalaksanakeun ruku atau bangkit tina ruku qoma kemudian Sayyidina Ali berdiri muntasiban bari tegak ala qadamaihi di atas kedua dampal kakina wa qala sareng ketika Sayyidina Ali teu bangkit tina ruku na nyarios sami Allahu liman hamidah begitu Sayyidina Ali nyebutkeun sami Allahu liman hamidah wa dzakara fi qalbihi terus nyarios eta Sayyidina Ali teh dina hatena law kana an-nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam yu'tinil burdatal qatwaniyata seandainya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kaula mere ka kaula burdah anu ti qatwan lakanat khairal li pasti akan lebih baik pikeun kaula mintil kasyamiyati daripada burdah anu ti negeri Syam eta salat Sayyidina Ali sawaktu bangkit tina rukukna masih kena sempet memikirkeun coba lamun Kanjeng Nabi teh mere burdahna di negeri Qatwan pasti bakal lebih bagus daripada burdah di negeri Sam masih kena bisa menimbang sorban anu lebih baik summa sajada kemudian Sayyidina Ali sujud wa tasyahhada terus maca tasyahud wassalamu beres maca salam faqala alaihi salatu wassalam begitu Sayyidina Ali beres ngalaksanakeun salat kemudian Kanjeng Nabi nyarios ma taqulu ya Abul Hasan wahai Ali wahai Abul Hasan eta tadi anjeun ngomong naon keur salat itu Kanjeng Nabi nyaweun adulin ke Nabi teh nyaweun mujizat Nabi lah ucapan dina jero hati apale masyaallah faqala kemudian nyarios Sayyidina Ali wa haqqika ya Rasulullah duh ieu mah sumpah demi kebenaran salira wahai Rasulullah sumpah demi hak salira wahai Rasulullah inni sholaitu kaula tadi ngalaksanakeun salat rakaatal ula dina rakaat anu kahiji mah khalian bersih henteu aya sama sekali pikiran-pikiran min kulli hamin dina berbagai pikiran teu lempeng bae rakaat kahiji mah karna Allah teu boga pikiran itu ieu tentang urusan dunia wa waswasatin jeung kaula lolos rakaat kahiji mah teu aya godaan dunia saeutik-eutik acan summa shallaitu rakaatas saniyata kemudian kaula salat anu dina rakaat anu kadua fadzakartu fi nafsi kemudian kaula nyarita dina jero hate ya Rasulullah wa qultu kaula nyarita dina jero hate seperti kieu lau kunta tu'tini seandainya salira wahai Rasulullah masihan ka abdi burdataka burdah salira al-qatwaniyata di negeri Qatwan lakanat khairal li pasti akan lebih baik kanggo abdi mintil kasyamiyati daripada burdah anu di negeri Syam wa haqiqa ya Rasulullah
dan sumpah demi hak anjeun wahai Rasulullah, la yaqdiru ahadun moal aya anu mampu satu orang pun ayyusalliya pikeun ngalaksanakeun salat rakaataini 2 rakaat khalison bersih murni lillahi ta'ala. Moal aya nu bisa ngalaksanakeun salat najan 2 rakaat bari murni, tulus, ikhlas, bersih tanpa memikirkan urusan-urusan dunia, pasti sakertek gue mah bakal aya urang berpaling ti Allah Subhanahu wa taala. Nu matak wajar wae lamun kelas urang-urang kieu keur tarawih geus nepi ka malam 20 kaluhur sibuk mikirkeun THR, sibuk mikiran baju lebaran, kada wajar lah, wajar gitu. Atuh hese lepas tidinya teh. Ngan ulah diayohkeun wae lamun urang keur salat inget THR buburu balikeun deui heuy hate urang teh keur salat ulah diayohkeun bae. Lamun urang inget kana urusan dunia keur waktu keur salat buru-buru balikeun deui ingetan deui heuy urang teh ieu keur salat lain keur bisnis di pasar lain keur di kantor tapi keur salat buru-buru elingan deui. Faqala alaihi salatu wassalam nguping cariosan anu seperti kitu ti Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios, sallu fardhakum, laksanakeun bae ku araranjeun salat anu tos diwajibkeun ka araranjeun, wala tatakallamu fi salatikum, jeung ulah sok ngobrol, ulah nyarita ketika di jero salat anjeun. Fa innallaha ta'ala karna sanyana Allah ta'ala la yaqbalu eta moal narima Allah Subhanahu wa ta'ala salatan kana salat masyubatan anu bercampur bi asghalid dunya dengan kesibukan-kesibukan dunia. Moal ditarima ku Allah salat-salat anu bercampur bari mikirkeun urusan dunia. Waduh moal ditarima kabeh ieu salat teh jiga ieu neraka kabeh teh ieu mah ieu rombongan ke neraka ieu mah naudzubillah min dzalik. Atuh hese zaman ayeuna tong boro zaman ayeuna Sayyidina Ali ge hese salat tanpa berpaling dari Allah teh selalu wae aya ngait pikiran-pikiran urusan dunia mah. Mangkilang cek Kanjeng Nabi la yaqbalu salatan masubatan bi asghalid dunya, moal ditarima salatna anu bercampur dengan urusan dunia. Kumaha tuh? Walakin akan tetapi saur Kanjeng Nabi sallu sarolat bae anjeun, laksanakeun salat semampu anjeun, wastaghfiru jeung tuturkeun salat anjeun kumaca istighfar minta ampunan rabbakum ka pangeran anjeun ba'da salatikum setelah anjeun ngalaksanakeun salat. Tawadu tadarru urang ka Allah, mohon ka Allah, ya Allah abdi nyuhunkeun ampunan, salat abdi can bisa khusyuk, mugi Gusti nyampurnakeun salat abdi anu can beres, anu can khusyuk. Nu matakan urang sok ngadoa istighfar 3 kali wae mah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bari tuturkeun tanah hate, ya Allah hampura abdi can bisa ngalaksanakeun salat anu sabener-benerna salat, abdi can bisa ngalaksanakeun salat bari ngalesotkeun urusan dunia. Abdi inget bae kana urusan dunia, ya Allah hampura abdi. Minimal kitu 3 kali, tapi barengan jeung hate mantep eta daripada maca istighfar bari gancang bari jeung teu husuk keneh bae. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mah beres. Jenting 3 kali tapi barengan jeung hate. Astagfirullahaladzim. Terus bari asupkeun hate urang, ya Allah hampura abdi can bisa ngalaksanakeun salat bari sempurna.
terus tungtungan deui ke doa. Rabbana taqabbal minna wudu'ana. Ya Allah, mugi Gusti nampi kana wudu abdi, wa sholatana sareng nampi kana sholat abdi, wa qiraatana sareng mugi Gusti nampi kana aosan-aosan abdi, wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana terus nepi ka beres ditungtungan, wa tammim taksirana ya Allah, sareng mugi Gusti nyampurnakeun sagala kakurangan-kakurangan dina salat abdi ya Allah. Geus beres salat Allah wal bating doa eta bae amalkeun. Jadi laksanakeun bae salat anu 5 waktu sanajan urang can bisa husu. Sebab ari husu teh pantingkatan. Aya husu dina niat, aya husu dina gerakan dohir, aya husu dina hate. Nah husu dina hate ieu nu hese ngan anu kudu bener-bener diperjuangkeun ku urang. Hiji husuk dina niat, niat urang wajib husuk. Lamun niat salat urang teu husuk moal ditarima. Kumaha niatna urang ketika keur ngalaksanakeun salat? Saur Allah dina surat Al-Baqarah ayat 46, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wallahu a'lamu bimuradih. Jalma-jalma anu salatna husuk teh yadunnuna, jalma-jalma eta teh yakin percaya annahum bahwasanya nyana eta jalma-jalma mulaku rabbihim bakal bertemu sareng Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ilaihi rajiun, jeung yakin bahwa urang kabehan bakal kembali kepada Allah. Iyalah niat urang ngalaksanakeun salat, lain hayang dipuji ku batur, lain hayang katempo ku batur, tapi urang ngalaksanakeun salat itu sebab urang yakin bakal bertemu sareng Allah Subhanahu wa taala. Sareng urang yakin suatu saat pasti urang bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala untuk dipinta pertanggungjawaban. Ieu niat urang. Nu kadua husu dohir. Mana husu dohir? Ari husu dohir masa kumaha nu dicaritakeun dina kitab Hikmatut Tasrif. Annal khusyu'a fis salati, bahwasanya nyana ari khusyu' dina jero salat, wastihdharul qalbi eta ngahadirkeun hate ma'asukunil jawarihi bari dibarengan tenangna anggota tubuh, teu gerak, teu loba gerak, jeung ngalaksanakeun gerakan sareng bacaan sesuai dengan syarat jeung rukun salat. Iyalah tah nu dohirna ieu. Ketika jalma geus bisa ngahadirkeun hate ketika salat jeung tenang anggota tubuhna, rukukna tenang, aya tumaninahna sesuai dengan syariat anu diajarkeun dina ilmu-ilmu fikih. Wal imanul kamil, iyalah iman anu sampurna. Ngan atuh da ngahadirkeun hate teh mapan hese atuh urang husuk-husuk dohir weh nyaeta ngalaksanakeun gerakan salat sareng bacaan salat sesuai dengan syarat jeung rukunna. Maca Fatihah sesuai sareng syarat jeung rukunna, takbiratul ihram sesuai sareng syarat takbiratul ihramna, ngangkatkeun leungeun sesuai dengan tempatna, ulah di mana wae cerotna ngangkatkeun leungeun teh sangeunahna dan lain sebagainya. Eta bae heula raksa heula dohir urang, moal hese teuing meureun ngaraksa dohir mah ketika urang geus mampu ngaraksa dohir urang, husuk dohir teh bacaan urang geus sesuai dengan ilmu fikih, gerakan urang geus sesuai dengan ilmu fikih,
insyaallah engke ge hate urang bakal nuturkeun. Hate urang rek di mana husuna lamun dohirna ge acak-acakan keneh pan kitu meureun. Nah etalah husu tingkatan-tingkatan orang awam. Adapun tingkatan hate ge engke rupa-rupa, insyaallah ke suatu saat urang bacakeun definisi husu dohir jeung definisi husu batin. Nah kusabab urang mah hese hayang ngalaksanakeun husu batin teh husu hate teh hese numatak saur Kangjeng Nabi salat mah salat bae wala tatakallamu fi salatikum jeung ulah nyarita di salat anjeun kecuali ceritaan atau ucapan-ucapan anu tos disyariatkeun dina jero salat. Bari jeung tuturkeun ku istighfar ketika urang beres ngalaksanakeun salatna tadarruk ka Allah. Sebab lamun urang terus istiqomah ngalaksanakeun salat fardu wa ubasyirukum maka berilah kabar gembira pikeun araranjeun bi annallaha ta'ala bahwasanya nyana Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa eta parantos nyiptakeun saha Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun naon mi ata rahmatin 100 rahmat yansyuruha anu mana eta 100 rahmat ya disebarkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ala ummati ka ummat kaula yaumal kiamati di poe kiamat. Ma min abdin maka tidak ada satu hamba laki-laki pun wala amatin sareng tidak ada hamba Allah di golongan perempuan satupun sholat sholatal mafrudata anu selalu ngalaksanakeun salat anu wajib illa kecuali kana tahta dilli bakal aya eta hamba-hamba teh anu rajin salat bakal aya di bawah naungan tilkas salati di bawah naungan eta salat yaumal kiamati di poe kiamat. Mau'idhatun ieu keterangan dina kitab Mau'idhah. Jadi salah satu kauntungan jalma-jalma anu istiqomah ngalaksanakeun salat fardu teh bakal mendapatkan iuh-iuhan engke di yaumul kiamah ketika anu lain mah di poe di panasna terik matahari. Mudah-mudahan urang sadayana selalu diberikan istiqomah ke Allah subhanahu wa ta'ala dikeun selalu ngalaksanakeun berbagai ibadah ke Allah terutama ibadah salat anu 5 waktu supaya urang kabehan bisa balik ke Allah bari kaayaan sukabunga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.